Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sampurna rasana ingsun tepang di sareng kuring lang oge Sudadang nuju aya di rumahna Abah Tahman dina segmen budah pokoknya mah pantengin terusnya. Nah, baraya sadayana dina danget kali ieu sim kuring sareng Kidadang nuju bingah amar mata suta asna. Bingah ka giri-giri. Oh, bingah ka gunung. Sagunungnya. Karena biasa patepang sareng Abah Tahman salah satu pandai besinya abahnya anu ngadamelan golok atanapi pakasab di daerah Gembor gitu. Tanya abah teh, abahna ieu tah guysnya. Kita tanya-tanya aja seputar pandai itu apa pokok namanya. Ini ya. Nah, Abah sampurasun. Assalamualaikum. Punten ieu ngaganggu sinar ngawaktosna nya. Dereng-derengan ka dieu hoyong terang gitu aya. Pandai teh naon wae gitu nya. Kan aya oge Gosali teh tempat ngadamelan naon tadi teh seeng. Nu ngadamelan mah disebutna pandai sami. Eta mah pandai seeng nya. Mun ieu mah pandai besi. Jadi berarti aya dua nya. Nya. Aya dua. Jadi aya anu khusus kana ayo kamari mah perkakas atau parabot disebutna teh. Parabot dapur. Oh iya. Nah, ieu mah parabot gawe. Jadi pandaina teh gitu kan. Nah, di ieu meureun renggang ieu di payunan urang gitu kan. Aya sababaraha hasil dari kreasi hasil Abah Rahman ieu. Nah, bah kumaha ieu urang ieukeun tingawitan ieu nya bahnya Mohon sate acan kana golok atau napi bedog ieu macem-macemna oge ieu alat-alatna sacan eta tentang Abah heula. Nah, dupi Abah bisa teh ngawitan terjun karena ngolah besi ieu kumaha Abah eta tiraha gitu. Abdi teh ngawitan hoyong gaduh kasab tinu ieu teh nya tinu ngadamelan pakakas. Kawitan teh kenging musibah. Ini musibahna abdi teh ragrag tinu kalapa atuh pira 10 meter. Duh. 10 meter mah nya dugi ka permanen tah karek sakaneun 10 meter meni emut-emut ieu 10 meter sajengkal. tepira 10 meter. Mun urang mah duka kumaha. Nah, alhamdulillah jarak sekian waktu alhamdulillah Allah dinamangkeun deui secara syariat. Mudah-mudahan secara hakikat gitu ya. Kita Rahman Rahim Allah. Nah, abdi tetos damang. Betek jauh teh kedah ka mana kedah kumaha ya abdi milari rezeki. Kasadayana yang pan hirup di alam dunia meng kedah gaduh prosesnya, kedah nyareat. Ya, seueur anu eta anu bade ngadangdosan parabot ka abdi, ka abdi teh gaduh alat. Terus kitu teh canak we ka ieu teh ka pandai tukang ngadamelan seeng. Aya soal teh pada ku batu mah pecah cenah ya batu lami-lami mah digede-gedoran ku eta ku palu. Abdi teh nepangane raka abdi ka pelih kaler Kang Mumun. Teh Kang eta sing teh pangmeserkeun alat kanggo mana ya teh ka mana cenah ka sieu deui cenah. Hanya teh angkat teh ka ditu. Nah, terus kitu teh alhamdulillah abdi teh meser kitu alatnya. Bahan bakuna atas aya kita meser ke ditu alat ngadamel abdi teh. Tah kumargi teu acan kaduh elmuna teh nya alhasil mah ngadamel sakodi teh hancur. Sakodi. Jadi percobaanna teh sakodi. Nah, Abah percobaan teh hiji heula gitu ieu mah. Sakodi. Tah lami terus digeluti ku abdi teh nya. Nya alhamdulillah kita dugi ngabentuk anu mangrupa kakas baik bedog atanapi anu peryogi parang atanapi peryogi peseraut anu peryogi
kored, nya alhamdulillah kita dicongkonan biasa abdi. Nya alhamdulillah seueur gitu anu peryogi ka dieu. Ari salami ieu eta kan tadi teh gebis teh hiji wasilah meureun. Hiji wasilah mendakeun Abah janten seorang pandai. Jadi mun hayang pandai kudu ragrag heula tina 10 meter. Geus ragragna lulus tah. Kudu ragrag heula. Abah eta bade ka langit. Naik kalapa dugi jatuh gitu kunaon? Abdi teh kieu nya. Awalna mah ka musibahan eta teh. Pan si tihang ieu teh tihang mik di masjid terkesak. Nya, tapi teh canap nya diudang dosa di dieu. Tah tos beres disimpen deui di masjid. Tah tos abdi keluar ti masjid aya tetangga abdi di dinya palih kaidul Sayanti. Cenah pangdamelkeun kalapa cenah. Duh kita abdi teh hoream ieu teh rada tegarna kita teh acuk-acuk acan abdi teh. Cenah peryogi kanggo si apa kang ngadamel lisah kletik sareng teh. Nah teh ari kang walandong mah teh nya bios abdi ngadamel kalacat abdi teh ngadamel. Kenging tah 5 kalapa teh. Oh tos kenging heula. Pas kenging da awalna itu abdi teh dicoba teh pageuh eta teh si barang-bang teh. Tah begitu kenging kalapa muntang kana eta kana barang-bang saperlusan barang anu teu napal. Karawak langsung ngalayan luhur. Tah eta barang-barang semplak teh kudu kuat. Anu ieu nama Tabah kira ieu kan nu dianggo ku Kang Gilang teh ieu tentang barang-barang semplak. Tah menang bisa baru. Kira-kira heula. Saya mau pria tangguh. Tangguh. Seberapa kali ragrag lagi tidur dagang surabi. Omat tong dagang surabi. Nah, jadi terus kabayang lah. Canda. Jadi nyepangan barang-bang. Barang-bangna meureun coplok garing teh murah gahanap. Nah, di handap teh anu parah nama seueur ieu tumpukan bata. Aduh. Da upami dikeresakeun ngagolempengna ka palih kulon aya temu jeruk sakieu tah. Oh, temu jeruk sakieu upami ka palih dieu jalan kenging ngabales. Oh. Dikeresakeun teh kana tumpukan bata cret. Nah eta. Kalau nyelametkeun artinya kronologisna teh. Nyalametkeun gitu kan. Ku kana bata. Terus tidinya jadi awal pakasaban kanggo ka dieu gitu kan. Nah, cuman ayeuna teh kan gitu Kang Elang. Ayeuna teh kan ieu teh pakasaban ieu teh kegerus ku jaman. Nah, bahkan duka tah aya gaduh generasi teh bahkan generasikeun anak ieu. Rupina mah asana ya raongan aya tuh denget-denget ayeuna mah. Kan ada generasi ayeuna belum tentu biasa jeung belum tentu hoyong. Nah, kembali naon pasarna kan teu jelas. Nya. Pasarna teu jelas teh. Panten Abah ngahajang ngadamel tah diical atawa napi kumaha ieu pami anu ka dieu. Ka ayeuna-keun gitu. Maksudna kumaha? Nya apakah nah Abah teh ngadamelan heula terus beredar gitu. Diakeun atawa napi kumaha anu pesenan di atos ge kitu nu peryogi sumping ka dieu pangdamelkeun ye budog ukuranna kieu panjangna sakieu damelkeun. Oh, eta bentuk-bentuk kumaha ieu nya tah. Hayongan. Berarti kumaha tah? Berarti mun ieu. Berarti kan ieu aya sampelnya bahnya 3 golok. Anu sok diangge ku masyarakat lah pangintennya. Sababaraha jenisna tiasa di uder panginten ku Abah. Nah, jadi heula Abah. Nya. Tina bedog ieu eta. Ieu namina bedog naon ieu? Eta bedog upami dina dinu panjang. Eta posisina teh beubeut nyere. Upami dinu panjang. Lah ieu posisina dinu pondok. Sami gitu bentukna mah. Oh, bentuknya kieu. Oh, itu beubeut nyere. Duh, kalebet teh. Kabayang ke lah beubeut nyere. Namun dirinya dicepretnya. Ku bedog dicepret ku nyere. Kan peureuss. Tah, ieu ku bedog ge sami ku salona mina beubeut nyere moal karawas ieu teh. Daripada dicobian. Moal nyerenya peureuss hungkul. Langsung kamila. Parah gitu deh. Ade pakakas perang. Pakasab. Nah, berarti ieu teh bentukna teh beubeut nyere nya. Namina teh beubeut nyere. Oh. Aji nu bagian-bagian warangkana itu namanya Bah panginten. Nah, upami ieu perah nya
namina teh eta gaplek. Gaplek. Oh, gaplek. Gaplek. Benten sariyanya. Benten tahu upami ieu mah lupaku. Oh, lupaku. Upami ieu mah gaplek. Oh. Tak dugi ka dieu umargi ieu mah dihijikeun ka dieu ame simpel Irasnya. aya ade nu ditambih misah kitu ya ieu teh nya sareng ieu teh. Namina pongkor. Oh, pongkor. Oh, ini sami pongkor namina. Biasana mah misah ieu sareng ieu teh. Misah biasana mah di pahat deui gitu. Talung sore ka dieu. Ieu teh namina teh simut-muting. Oh, paranti naon eta bah? Ieu teh paranti ngalebetkeun tali ka dieu supaya ulah ganceling kitu, supaya morosot teh kitu. Mati di sore. Nah, gitu. Simut-muting. Ieu mah warangka kadang sarangka gitu. Iya, sarangka nanya. Enten ngabeuneuh bedog kang sarangka. Oh, kan si kenjeng diekeun. Tadi teh naon yang bilang gitu? Gaplek. Pan upami sampe dikeureut kitu saperti gaplek. Mohon. Tah mencos teh saperti kieu. Oh, kadi gitu. Apa nih? Teu sampe. Aing ngan abi tadi teh bener naroskeun kitu naon aya hubunganna jeung sampe. Gitu kan. Nah ieu mah ngavariasi kieu gitu kan. Dan ieu teh cieun. Eta kan teh ari gap ari. Komplek. Gaplek gitu. Tapi teu jauh nyamung oge nya. Nya euy. Namina kan tadi teh naon teh? Bebet nyerek. Ieu na gaplek. Jadi bisa we berhubungan sareng tani kan. Tani sampe. Oh, enggak ya gaplek. Ieu mah matak yang babal gitu nya. Babatangkana. Babatangka ieu mah nya. Aduh, bedog we loba jenisna nya fungsina kasaban teh. Pan sadaya lagi ngandung arti. Jeung filosofi. Tasagawaya. Ki nu salajengna ki. Tah, ayeuna nu kana ieu bah, nu kana tinu ageung heula kana alih. Tah, dupi ieu biasana mah tinu alih teh lah terus ngageungan. Ieu tinu ageung heula ngerti kan. Dupi ieu bentukna naon tah? Tah, upami tinu perah. Mohon. Ieu namina lukpaku. Terang paku. Tangkal paku. Tah, pan ieu anu nama ieu nu kitu sok murungkut kitu. Nah, disebut tidak damel aja dengan pakunya pepakuan so ayo ge nyebut teh ieu ki teh jengkol sabelah jengkolan teh tiasa eta memang tiap ieu ge da aya namina tuh keren euy tinu sami jengkolan atau napi kana jengkoleun jengkolan atau napi kalapa lupaku nah bentuk ieu na upami dinu panjang mohon paut nyere paut teh nyabut di upami di paut kitu pan mencos ngalitan ka dituna mohon ge sami gitu jadi ageung ka dialit gitu keren paut nyere dihubungkeun we jeung kalapanya jeung nahan teh paut kan awalna ragrag tinu kalapa eta caritana eta jadi aya paut nyere gitu. Tapi nyeni nya kieu. Nyeni. Sok nahan teu paut ieu paut harupat gitu. Paut harupat juga tapi paut awi henteu kan. Monya aya. Ieu perahna naon? Perah sabun gigi. Nah, henteu. Jadi tengeunaheun paut nyere. Nah, ieu mah peureus, tah mun di pautna naon? Pautna ya biasanya ieu dianggo kana naon tah? Kambala-kambale eta mah. Oh, kambala-kambale ya. Dianggo sorenan biasa. Oh, yang ada mah suluh gitu biasa. Nyacar biasa. Multifungsi. Nu salajengna eta pencitannya bahnya. Nah, ieu mah paranti muncit. Oh, power. Katawisnya tina ieu na bentukna simple. Simple jeung ieu na teh nah teh diulupkeun, Pak. Anu pamililukeun hangkeut ka dieu mah enakeun nyepengna gitu. Tanaga karena kira fungsi teh lebih fungsi ari namina anu kieu mah sekin nya naon teh sekin ieu teh bentuk kieu mah bentuk ieu sekin pesok kieu mah sekin bahasa ti mah sekin mah alam teu biasana mah kuningan nya sekin teh mah upami dinu ieu mah ieu bentukna sekin ayeuna usum da sekin kae kulit berarti lamun dianggo nyisit
Iya rawasin. Rawasin biasa. Ingat nama ya. Jadi lapar. Bisa ingat anak bule. Aing mah. Aing hasil mahakarya abah teh nya. Ada tapi kita masih seueur nya banyak. Seueur Saya itu naon wae Kang Ira. Yang walet teh mah nya. Oh nya bentuk-bentuknya aya naon wae tah. Tanamina teh aya jang walet. Yang tahu satunya teras paut nyere, bebet nyere, aya sekin. Nah ini tah. Anu keterangan ambil masa gitu. Oh, keterangan ambil. Anu nyata tadi nanti kan otodidak. Tapi saya eta artinya ke si kaparigelan atau pikal tiasa ieu teh muncul ku lantaran hate. Ayeuna pang-pangna kieu identikna. Pamirang gaging tanggal kalapa. Dibeubeut. Sanes geleces tapi gubrag. Gitu nya. Sing gubrag gitu pami parah. Nah, make bet. Ayeuna lamun disambungkeun kana padamelan, bahkan lampung abot. Pade eta Nya. teh. Nya langsung abot ieu teh, pekerjaan teh gitu kan. Kan biasana pami nya punten biasanya pami anu Cedera gitu. anu ieu bisa teh. Orang kana hal anu ringan, ngadamelna teh anu kana lukis, kana naon. Ini kita hal-hal yang ringan we hungkul gitu. Gampang. Tapi nah ieu mah geus dibeubeut teh ngaran beuki-beuki berat tugasnya. Kudu kana beusi. Anu kata anu Karena Pak sebenarnya Tah eta teh jadi kitu ngabangkitkeun pan beusi teh sakitu teasna. Teasna. Terus yang abah di ropealnya siga dodol. kabayang bentuk. Teu kasarna mah tadi wae batu bata wae dibeubetan. Komo beusi. Diletak. Aduh ya Allah. Ieu teh aya oge nyobahnya. Bahan bukan bahan baku panginten. Rencanganana. Rencanganana. Alat-alat. Pakakas itu dianggok kanggo ngadamel bedog gitu salah sawiasan lain mun panginten abah tiasa diuderkeun gitu. Atau anu ieu da parantos mendingan pengen palagi nempakna. Palunya. Mohon palu ti awal besi mentah doge ka ngabentuk doge ka hasilna maksimal. Nah, terus dicepengna ku ieu capit namanya. Bukan naon kita nama bukan capit tapi Jepang besi gitu. Iya. Besi panas. Nah, terus upami ieu ya mah kanggo meulah mahat besi mentah teh. Nah, untuk ieu besinya terus asak gitu. Bade sabaraha senti nu diperjogikeun bade ngadamel sabaraha. Oh eta teh meulahna teh ku ieu. Mohon. Henteu ku gurinda gitu. Teu mah kiateun gunung kitu mah ieu. Oh. Komite mah hoyong sakitu senti ukuran ke jantana sabaraha senti pemisah kieu ieu teh jantan 3 pemis sedeng gitu. Terus gitu Tapi teh dipanaskeun heula ayeuna. Dipanaskeun tos asak pas beureum. Terus dipanaskeun mah bener baik deh. Ieu bahan bakuna guys, itu besi per teh nya bahnya. Mohon ada truk Per truk. Ieu tinu sakit ya sang ngadamel sabrigi bah. 3 upami panjang 40-an 40 cm nya dan 3 Kang Gilang hoyong diajar mah ieu lempengkeun heula itu. Terus abah Iya unik oge teh ieu teh unik teh. Ieu awitun. karena Kan aya Flintstone. Zaman batu gitu nya. ini zaman awi. Zaman awi ieu. Woi, ieu keren. Nah make batu awi bah. Mete panas. Kan awi mah lentur Oh. lentur nanti gitu lentur tegancang patah pami kai patah pan Oh kayu mah patah. pami dipuku ieu nanti kan tenan eta ge ada palu nu ageungna ge palu 5 kilo. Wah, abdi ngadamel teh sareng sareng istri. Oh jeung istri. Mohon gebuk palu. Palu 5 kilo. Oh. Abah ya beung sebelah. Kebayang tenagaranya anu eta we anu barbel Nya. 5 anu di jano ge 1 kilo ge 2 diajar kitu nya. Heeh. Jadi serak jadi ageung. 5 kilo. Naon sih? Waduh. Kebayangnya bah. Duh. Nyaan ieu ngilang ieu profesi ieu peryogi di sanes dilestarikan.
dikembangkan. Senang dikembangkan onggoh dibuahkeun. Dibuahkeun. Soalnya anger da pakakas ieu mah teu moal lepas tina kehidupan sehari-hari. Ieu mah gitu kan anu mencit komokan ku usum kurban manu kieu teh nya. Nya. Jika nu teh jiga adu jajaten palus-alus bedog cenah. Pajarkeun teh. Dinu ieu beureun Sadayananya mohon. tuh. Ieu tuh guys, ieu salah satu pandai nu ngadamelan golok tong dilelewodehkeun malu nage tah paluna 5 kilo sok kebayang nya. Ya, jadi ini kadang ada mawisnya Jorang. ya sabaraha ieu bedog gitu. Nya puter ampun paralun nya gitu nya sok aya nu nawis teh. Kumaha gitu nya urang teh. Aya wae. Nya aya wae tapi Pemain diomekeun kana proses namanya gitu. Nya Mun dicogan panjeun mah ada sami. Sok namanya nira. Sok kenyalira gitu. Karena paluna 5 kilo. Tapi ieuna Ada sabaraha darajat. Atau tapi sabeula bantuan didinya nu meulahna. Urang bagian ngagebos. Ngagebos. Nah gitu bah. Aduh ya Allah. Nah itu lamun siang mah di tempat ieuna nya. Tempat-tempatna mung nya dadang sibuk. Ya tadi teh dipeuseul. Dijalike. Gitu bah janten harapan abah meureun ka payuna kang seputar tempat menempat kumaha teh mah. Ari harapan mah nyatukan terlepas dengan harapan baik secara pribadi ataupun melibatkan umum gitu nya. Ari kahoyong mah aya generasi penerusna. Margina naon yang ngarupakeun kahiji mah pekakas anu menunjang kana aktivitas. Anak kedua perlu dilestarikeun ieu budaya karubun-karubun anu kapungkur gitu ya. Ieu teh ditinggal anu tak terkira gitu, terhingga gitu nilaina walaupun sederhana gitu nya. Tapi tanpa alat seperti pekakas ieu bade kumaha aktivitas. Sesok. Nuhun adoge do bade malestarikeun iket kumaha lamun teh aya nu tukang tukang kain. Kan aya fungsi sirkulasi. Banyak di dadang ayeuna kakak bondek nuar haur. Digorong-gorong dah. Apa dewe saya di kebon. Punten becana. Oh gitu nya bahnya. Ya mudah-mudahan mah aya generasi penerusna gitu lah. Orang kapayuna aya dukungan oge pasar anu langkung sae gitu kan. Jadi ulah ngasa ukur ngadamel tapi kanggo urang kehidupan urang teh ka ieu gitu kan nya. Udah jauhnya banyak tuh sejahteranya urang. Terus we ngadamelan tapi da tanaga jeung penghasilanna kan teu satara gitu. Ya bahkan kan kieu jadi sebuah naon teh siklus kehidupan. Ketika kan abah ieu teh ngadamelkeun teh pada aya tadi teh ya panyungkeun atau napi naonnya panyungkeun ti warga anu hoyong ngagaduhan kanggo alat aktivitasna. Ada aktivitas kumaha nya di kebon anu di ieu. Jadi kumpul dina hiji lembur teh. Tuh. Sawana aya, kebon aya, nya tukang bikin prakakas aya. Itu kalah ka meuli. Impor teh apa sih hasil lain kalah ka meuli. Jauh impor gitu. Impor tinu jauh dan gitu mah nya. Maka harus di ieu kan nanti cintailah produk aing gongek ya. Nah itu nanya iya produk orang oke harus dirawat juga pengrajinan nya tangtos ayeuna lamun misalkan pemikiran orang mending meuli we ribet cenah kitu mun sakabehna kitu kumaha sadunyana meureunnya da abah ge mun mikir gitu mah aing mending meuli cenah tenang aja meuli teh sesuatu. Nah gitu jadi nah sugan dari kieu mah aya manfaat ka batur anu damelna doana teh ngalir meureunnya bah. Nah tinu ngadam tinu di sawahna tinu mana nu dikaikeun teh ngalir da ku alatan aya ieu aya bedog aya perkakas model koren dan sejabina beas urang bisa jadi ieu teh sok kabayang lamun teu ka ieu gitu kan nya ngandalkeun beas oge ngandalkeun eta mah dirabutan mami tuh ya itu lah contohnya mudah-mudahan kapayuna langkung aya naon teh perkembangan anu sae
nya soal dina pelestarian ieu pelestarian pengembangan lah pandai tambah lebih jadi ieu nah kitu nya soalnya atuh udah prihatin pisannya kinya di era modern kieu karena abah ngadamel lagi ku secara tradisional pisan ieu mah tradisional asli kan eleh jeung ieu pangintennya bahnya jeung anu modern gitu modern wah tapi pisan semakin mesin mah kan ku mesin mah rasa berat sakalikeun cuman di Palu lagi ku mesinnya nya nya aduh itu nyambeki kasih sih abah teh cik atuh mun aya kitu di mana dana gitu nya kayak mah aya lirikan gitu lah kucuran ya minimal kanggo alat sareng tempat anu rada rasin gitu anu memadai di tempat bahan baku eta penting mah nya panggil gitu we meureun nya bahnya kitu di lokalitas hatur nuhun tos kersa di wawancarai dina channel kita nih lokalitasnya dina babat ngabudah ki dadang harus itu nya hatur nuhun di ngaganggu ieu tinggal tuh abah sakitu naon sih jemar hatena teh nya kersa nampi tamu saeuting-peuting guys ieu teh reply naon nyambarenan hatur nuhun abah parantos sami-sami tiap kersa di wawancara gitu sikusim kuring sareng rengan hapunten bila aya kalipat kata begininya sami-sami nah baraya lokalitas sadayana dimanapun adana bilih peryogi golok tiasa manginten ka abah ya di gemornya nu hoyong diajar numpang ge tiasa nya mah ya tuh ditampi ku abah ieu subhanallah pokona generasi penerus gitu kan layah pisan ieu tong sieun-sieun tong isin-isin bisa hoyong apal tinggal prosesna jeung ribana kumaha gitu bisa hoyong kepetel ku besi panas apalna lila tapakan nah gitu pangintennya nah sakitu wae pangintennya baraya sadayana hapunten bilih aya lepat-lepat kata ti simkuring sareng rengan tetep we pokokna mah kita majukeun lah budaya daerah kita bantu teman-teman atau warga naon teh masyarakat kita atunya udah anjeunna teh semakin terasingkan dan tersisihkan gitu nya istilahna mah atuh urang teh sok sanaos teh tiasa atuh hargai tamah karyana tong bima murah apa gitu nya terus nya tah eta guys pokona tong hilap lah nya sabrek terus naon deui like komen dan share channel lokalitas tetepnya jeung simkuring oge ki dadang ye pokona mah mungkin ngan sakitu nu kapihatur punten milaya lepat-lepat kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cag rampes